Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pamirsa. Perkenalkan, Abdi Siti Fauziah. Dina kesempatan ieu abdi bade nyaritakeun hiji warta ngeunaan salah satu hiji kadahar tradisional anu so jadi karesep balarea nyaeta lemper ayam. Jajanan ieu rasana gurih, lemes, jeung so hasi nyumakeun mun keur aya acara kaluarga atawa ngariung jeung babaturan. Lemper teh asalna ti Jawa. Ayeuna mah geus loba pisan nu ngajual lemper di mana-mana. Biasana lemper bisa kapanggih di pasar tradisional, toko kue, atawa pas aya hajatan jeung acara kaluarga. Nyieun lemper ayam. Heula siapkan bahan-bahanna. Seperti kentan, daun pisang, santan, jeung hayam suwir kudu aya bumbuna saperti bawang beureum, bawang bodas, unyah, gula, daun salam, jeung sapuk lada supaya leuwih ngeunah. Kadua, rebus heula hayam nepi ka asak, suwir nepi ka lemes tuluy tumis jeung bumbuna halus. Aduk nepi ka nyarep bumbuna jeung rada garing turus disisihkan heula. 3. Rendam kentan hateuna 3 jam supaya lemes. Kukus satangah asak, tuluy aron make santan jeung daun pandan. Lamun geus nyarep kukus dieu nepi ka puleun pisan. Kaopat, daun pisang dihangatkeun ka sedeng supaya lemes. Candek setik ketan, pipihkeun isian ku hayam di tengahna, tuluy gulung pageun. Tong pohon tungtungna disemat ku awi atawa lidi sangkan teu kabuka. 5. Kukus dieu kira-kira 10-15 menit supaya sengitna luwih asup jeung bumbuna luwih nyerep. Sanggeur asak siap didahar.